Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdoa ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi abah wadi abah saalam dunya. Tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi urusun urang Sunda di menawai ayana. Atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka tapi mun anika teu bisa ngelehkeun kaula. Ya montong sabat kan ya pasti we beuheung anika rek ditigas pikeun tumbal kawah pun wayang. Maksudna mah supaya ulah motah teuing. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana Ki Bagira sakedapan mangahulang asa ku kacida teuing. Pira milu mondok sapeuting make kudu padu regeng sagala. Tapi lantaran kahayangna eta aki-aki kitu teu burung we Ki Bagira hatena ngentab oge. Lah nyatana naon ari kahayang anika kitu maki berjualat we Ki Bagira nyampeuk sarta ngaheumbatkeun pereupna anu ditojo cukang irungna. Eta aki-aki teh ngalegot berjingkrak. Waktu pereup Ki Bagira malagrang lantaran narajang angin. Sakilat dampal suku aki-aki geus nyayang kana kekemplong. Waduh. Ki Bagira ngagerok lirih bari ngajaregjeg rek labuh. Untung we kaburu suku kencana dipake ngalengkah nahan kuda-kudana anu pajengjar. Wogo we tumrapna ka Ki Bagira lain deui ngaranjugna. Kukituna ngagentak Ki Bagira narajang deui. Ayeuna mah manehna ngagunakeun gerakan nembrag jagat. Badana ngalayang sukuna nu katuhu ditajehkeun nu kenca merengkel keur cadangan. Sedeng dua leungeunna ngangkang rek dipake meupeuh sirah jeung dada. Mun seug ieu gerakan dipake narajang nu sejen mah pinasti we kana ajal saharita. Tapi orang kaya nu jadi lawan apaan aki-aki anu teu kanyahoan saha-sahana. Ngan sidik pangawasana mah lain jore-jore. Sakilat eta aki-aki teh ngareundeuh. Karena we suku kenca Ki Bagira ditewak sarta sakaligus dicentok. Kleab. Bok we. Ki Bagira ragragna diuk atau pogo we nepi ka papalengkingan. Cangkeng karasana asa potong. Tapi lain oge Ki Bagira anu geus asa kelatihan. Komo apan ayeuna mah manehna teh sasat diwarah ilmu panemu bitotama ku Asmarani. Beuring jaleh hudang deui. Paparahna rek nyeureudeg nyampeuk. Mah kuat andika ngalawan kaula mah. Eta geuring sababaraha kali narajang teh taya gunana. Sor kanya. Geura cabut tah. Eta bedog andika teh. Geura paragatkeun kaula.
Aki-aki teh kalah kahahehe jeung serikeun Ki Bagira. Atuh tumerapna ka Ki Bagira, hatena asa disebit, beungeutna euceuy lir beusi atah beuleum. Serepet we, mesat bedogna, sarta langsung dihembatkeun dipake nigas beheungna. Tapi eta aki-aki kokorompong teh, teu ngejat satunjang beas. Sakilat gurilapna bedog Ki Bagira, nurek nigas beheung teh. Dicapit ku dua ramona. Nah, geuning. Eja colek tarasi teh, mintul. Kituna teh bari dicentok. Bedog Ki Bagira teh kalah ka molonyon atuh. Naon deui kabisa jeung pakarang Andika teh. Sor. Gara gunakeun ka kaula. Awas. Mun Andika teu bisa ngelehkeun kaula, oh nya ulah sambat kaniaya. Baris dipake tumbal kawah Gunung Wayang. Pikeun disebalkeun ka rohna pangersa. Oh, Gede Jaya. Aki-aki teh terus. Omonganana dieusi ku ancaman nu pohara matak nyentarkeun hate Ki Bagira. Wah. Oh, entong wakeun beri hate Andika aki-aki tojo mulut. Gara tadah yeuh. Yes semuk gunting dewek. Ki Bagira nyorowok. Bersabrut we narajang. Dampaleungeuna geus digosok-gosok nepi ka tembok ngebul. Jeung ngadadak beureum lir ngandung seuneu. Ulah nyalahkeun kaula. Mun Andika ayeuna awak peot teh jadi ruhak. Ki Bagira ngaheumbatkeun dampaleungeuna nu katuhu sarta dibarengan ku dampaleun kencana dipake nampiling pipi kenca katuh si Aki. Gara coba saha nu leuwih unggul, kaula atawa Andika? Sakilat sungut si Aki kemu serek kecrot we dua dampaleungeun Ki Bagira teh diciduhan. Pogo we tumerapna ka Ki Bagira lain deui rewasna. Salian ti ngarasa geuleuh ku ciduh teh oge karasana dampaleungeun teh asa ditusuk-tusuk ku jarum. Mana samu gunting padol sero teh. Si Aki teh kalah ngahehe. Bari sakilat nyampeuk sartangan cetrak we. Tarang Ki Bagira diteke. Ka tembong nama ukur diteke. Tapi Ki Bagira ngagoak. Aduh, Dewi, tolong. Ukur bisa nyarita sakitu, jurarit las bae. Ki Bagira kapiuhan, teu inget di bumi alam. Ngajongkeng di Medan Danalaga, taya pangawasa saeutik ge. Awakna ngadadak lungse, taya tanagaan. Rumpuyuk lir kapuk kaibunan. Kanca dangu asmarani barang ngadenge gorowokna Ki Bagira. Sakolebatan dina pikiranana boga sangkaan tangtu Ki Bagira teu kuat ngalawan aki-aki. Begitu ngagentak merejat sarta langsung kaluar ti jero saung. Panonna mencorong ka aki-aki anu carek pikiranana. Ki Bagira nepi ka keok ku pantar aki-aki nyapeot nyabegung. Aki, dikumahakeun eta batur kami. Asmarani nyampeuk beri molotot. Sugante nu nolis. Nah, nolis teh baturna eta nu keur sakarat. Aki-aki teh nunjuk ka Ki Bagira anu ngajongkeng. Mun tita tadi atuh nyarita nolis teh meureun. Kaula teh boga tinimbangan. Pokna deui bari ngahehe. Untung obat natur. Batur kami geus ngajongkeng. Hayo, keur lawan jajasan kami.
Serepet Asmarani mesat pedangna, klebat pedang teh dinagerakan titiran mui, sorana ngahiung lir bangsing. Alah, bener we, wawasan nyai teh lain lumayan. Tapi ulah gede hate nulis. Sok, sakarep nulis diayonan ku kaula. Tapi ke lanan ke. Memeh nyai tarung bitotama jeung kaula. Kaula hayang nyaho heula ngaran saha teh ya nyai teh. Si Aki mundur sababaraha lengkah sarta nanyakeun ngaranna. Tumerapna ka Asmarani jadi ngaraneg. Pedangna nu tadi digerakeun dinagerakan titiran muih teh ngadadak ngaraneg tayak tanagana. Ogo we pikeun Asmarani mah kacida ngaranjugna. Tapi najan kitu kawantu lain mojang samanea, lain ipis-ipis pangarti, lain jore-jore wewesen. Asmarani sungutna kunyam-kunyim babacaan, kawasna mah ngagunakeun jampe pamake. Geus kitu mah kakara ulih deui sabiasa. Yang perlu na ani teh aki-aki peot. Maka jeung hayang nyaho ngaran kaula segala. Asmarani nyaritana keding hangit. Bakuna mah bisi kasalahan. Komo ieu nyai teh geulis lir widadari turun ti kahyangan. Duh, lebar temen. Mun aja teu kanyahoan ngaranna. Ya, bisi nyai tacan nyaho ka kaula. Dah. Iya. Nu ngageugeuh daerah Gunung Wayang. Nu disebut Ki Surawani. Pokna teu boleh ngahehe. Kanca dangu teu kira-kira Asmarani ngaranjugna. Nah ngaran ieu aki-aki teh bet meh sarua jeung nu jadi akina anu ngaran Surawana. Ari aki-aki ngaranna Surawani. Tapi ngan saukur saliwat pikiran Asmarani kitu teh. Manehna teu kira-kira gemesna. Domeh Ki Bagira nu jadi baturna nepi ka harita masih keneh ngajongkeng. Teu usik-usik acan. Badis we kawas jelema anu geus ngalepaskeun nyawana. Surawani. Tah ieu ya, kami nu ngaranna Dewi Asmarani teh. Injuna bah Surawana. Asmarani dikukur bari pangarahna rek narajang deui ngagunakeun pedangna. Kumaha? Dedeng ya teh nyai ngaran Dewi Asmarani injuna Ki Surawana. Kela. Di mana ayeuna? Ayana aki nyai teh. Nah bener Ki Surawana. Eta aki-aki nu ngaku ngaran Ki Surawani teh ngaranjug. Bari bangun nu kacida panasarana hayang nyaho ka Ki Surawana. Mun perluna kami ngabohong. Cenah deui. Geus dah mun tong ngalobakeun omong. Hayo. Geura tadah ya. Pedang kami. Nya mah andi ka Surawani jadi jago. Asmarani cumiduh tina bakating ku ngarasa cua. Sakedap nyai. Sakedap. Ku aki diladenan. Tapi Ki Surawani teh pipikiranana ras inget ka Ki Surawana. Nah bener ieu mojang geulis teh incuna Ki Surawana. Mun nya warahan Ki Surawana pasti aya cirina anu mandiri. Boh dinagerakan pedangna, boh dinagerakan silatna. Tapi najan kitu, Ki Surawani teu waka ngedalkeun. Ngan hayang ngukur we heula. Jajaten katut wewesena Asmarani anu ngakukeun incu jeung muridna Ki Surawana. Nunuran Surawani. Mutnya andika pilih bobot pilih tanding. Geura tadah ya. Ieu pedang kaula. Lebat.
pedang asmarani dihembatkeun dina gerakan bulan sapasi nu datangna ngewong ti luhur ka handap sarta rada ngulawit. tetela aya cirina. Ceuk Ki Surawani bari ngalegot ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Ogu we tumrapna ka asmarani lain deui ngaranjugna. Sakitu pedangna dipake nuturkeun gerakan Ki Surawani. Anu ceuk rarasaanana mah bari sapat paragat ku pedangna. Tapi nu tetela saban panarajangna asmarani taya hiji gerakan oge anu keuna. Malah sabalikna asmarani geus ngarasa marmir. Hatena mimiti seber kalawan nuwesen Ki Surawani teh anu pikeun deurina mah kakara ayeuna manggih lawan anu kacida tangguhna. Bagus capek ngagunakeun pedang teh nyi. Sakilat pedang asmarani anu nyabet kana genggerong teh geus dicapit ku dua ramo Ki Surawani. Asmarani kacida ngaranjugna. Dumeh pedangna nu tadi dihembatkeun teh ngan sakotea pisan geus pindah kana leungeunna Ki Surawani. Kadiekeun eta pedang kami, kadiekeun. Asmarani nyorowok. Kituna teh bari ngagempurkeun jurus gugur gunung. Anu mun segeuna kajal mah sejen mah pasti baris ajal. Angina gelebug perbawa tanaga jurusna nu dibarengan ku elmu panemu warisan Ki Surawana. Benar. Eta cirina anak incuna nu menang didikan di Ki Surawana. Ki Surawani tetep ngahehe. Tapi lain deui kagetna pikeun asmarani mah. Naon nu dimaksud ku ucap-ucapan Ki Surawani? Nu sasat jadi musuhna harita. Kumanehna kadenge yen Ki Surawani make nyebut-nyebut bener eta cirina didikan Ki Surawana. Patari jeung eta asmarani kalah ka ngahulang we bangun ulang pikiran. Kumanehna teu kaharti meus-meus acan. Mana nyai ke. Ai. Saha ngaran teh? Dewi kitu. Pernah kumaha nyai teh ka Ki Surawana. Dan perlu ani Kak, maka jeung hayang nyaho hubungan kami jeung Ki Surawana. Asmarani lain nembalan, kalah Kak malik nanya. Pogo we aya perlu nama tuh. Nu matak aki nanyakeun oge. Lamun kami teh sudi nerangkeunana. Ari kumaha ani Kak, ki aki pehat. Asmarani kacida teuneng ludeungna. Najannya jajatena teu mampu ngalawan Ki Surawani. Tapi wawanena mah teu pisan luntur. Ya, lamun nyai teu daek nyebutkeun. Nya kapaksa we. Dipaksa pirusa. Naon hesena? Ki Surawani ngahehe. Ya, nyai. Lain rek ngalakukeun kajahatan aki teh. Tapi kahiji hayang nyaho ngaran nyai. Kadua panasaran ku gerakan nu tadi dilakukeun ku nyai. Sabab mun teu salah ngan ukur duaan nu boga eta gerakan teh. Ceuk Ki Surawani daria nyaritana teh sarta teu ngahehe ayeuna mah. Saha kitu? Anu boga eta gerakan anu duaan teh. Asmarani nalengteng rada leuleuh ayeuna mah nyaritana teh. Ya, kahiji nya Ki sorangan nu katelah Ki Surawani. Ari nu kadua dulur aki pisan anu katelahna Ki Surawana. Tah
kitu. Ngan, nepi ka ayeuna geus 20 tahun. Aki teh lebeng teu papanggih jeung nu jadi adi nyatana Ki Surawana. Aki Surawani nuwikeun dongengna. Sedengkeun Asmarani daria ngabandunganana teu jiga nutas begalan pati. Sok cingan, pok cumarita nyai. Ieu hate aki teh geus asa gok jonghok jeung Ki Surawana. Pernah kumaha nyai ka manehna teh? Ki Surawani keukeuh nalengteng. Kitu teh mah. Saha nu teu ngarasa sono puluhan tahun teu papanggih jeung nu jadi dulur patku hinis. Komo ieu Ki Surawani anu papisahna teh keur waktu kira umur 50 tahunan. Nu nepi ka kiwari tacan papanggih deui. Kuring teu moal kang ngajawab kana pananya Aki. Tapi sabalikna Aki kudu nyaritakeun heula. Naon sababna? Mana Aki bisa papisah jeung Aki kuring Ki Surawana. Lamun hal ieu teh geus dicaritakeun kalawan kaharti. Kakara ku kuring dibejakeun kumaha hubungan antara kuring jeung adi Aki. Nyaeta Ki Surawana. Kahiji kitu. Kaduana, ieu batur kuring Ki Bagira anu Bumela anu tadi ku Aki dipergasa supaya dicagerkeun deui. Mun ieu dua syarat teu dicumponan. Kajen nepi ka ngajampana bugang. Kuring moal daek nerangkeun. Asmarani ngareret ka Ki Bagira anu tetap we ngajongkeng keneh dina taneuh. Ogoh we mata kahelas. Saha pijamaeunana nu tega mireungeuh Ki Bagira nu kitu kayanana. Enteng. Cetek atuh syarat kitu mah. Yeuh nyai, ku Aki rek dilaksanakeunnya syarat anu kadua we heula. Nyaeta nyageurkeun Ki Bagira. Ki Surawani bari ngahehe. Indung sukuna ngoerkeun batu karikil tina taneuh. Sara terus we indung sukuna teh ditikelkeun dipake nyintreuk batu karikil teh. Ulesat. Cetra ku eta batu karikil teh mener pisan kana urat punduk Ki Bagira anu tadi ngajongkengna teh diteke tarangna. Ari Asmarani mireungeuh kalakuan Ki Surawani kitu teh ukur ngembang kadu we lohok bengong. Hatena muji kana pangabisana Ki Surawani anu cenah lanceuk akina. Bisa mah. Ya aki-aki teh ku aing kudu diguruan. Kitu pikirna Asmarani harita. Sanggeus mireungeuh wewesena. Sabot kitu kuniang we Ki Bagira lilir sarta saterusna ngagurinjal hudang. Jaregeg nangtung bari larat reret. Pasemona bangun anu manggih kasieun anu pohara. Katembong muringis. Kumaha teu da kitu? Atuh dapan ngajongkengna teh sasat ukur diteke anu mun biasana mah teu sapira. Tapi akibatna Ki Bagira nepi ka teu bisa usik malik. Ngadadak leuleus saturang sani taya tangan pangawasa. Dah, geus cager deui ayeuna mah. Kumaha kisilah teu naon? Maksud teh taya nu karasa nyeri. Ki Surawani ngahehe bari malik nanya ka Ki Bagira. Memeh ngajawab teh. Ki Bagira ngararet heula ka Asmarani maksudna mah meureun menta kasaluyuanana. Sanggeus Asmarani ungeuk kakara Ki Bagira nembalan. Teu aya nu karasana naon Aki. Ki Bagira daria nyaritana. Ongkoh da memang nya taya nu karasa nyeri. Najan tadi nepi ka ngajongkeng salila-lila oge. Syukur atuh. Tah ayeuna mah urang nuwikeun hanca syarat nu kahiji. Heg reungeukeun nya ku nyai.
Ki Surawani bari ngaheh paralaku nyaritakeun lalakona. Kanca dangu sadayana. Memang benar 20 tahun kalarung Ki Surawani jeung Ki Surawana teh kungsi maguron di padepokan Kiara Bongbak anu pernahna di Gunung Windu anu diaping ku Ki Suranata. Lantaran hilik kana temen wakalna dua murid-muridna nepi ka akhirna mah diaku anak pituin sarta ngaranna oge dilanih jadi Ki Surawani nu pangkolotna dangaran tadi nama Ki Surawani teh Atmaja. Nu hiji deui dilandi Ki Surawana ari ngaran asal nama Atmaji. Jentrena mah ieu dua sadulur teh Atmaja jeung Atmaji tikeun laleutik keneh ditinggalkeun maraot ku inung bapana. Maranehna teh pahatulalis. Dina hiji mangsa ieu dua jajaka Atmaja jeung Atmaji teh jaradi kuli kontrak. Waktu harita kontrak santosa mimiti digarap ngabukbak leuweung geledegan. Kawan tu barudak keneh. Maranehanana kalabur ti pakulianana. Anu antukna anjog ka sisi leuweung sarta kapanggih ku Ki Suranata anu boga padepokan Kiara Bongbak di Gunung Windu. Ari nurutkeun dongengna cenah Ki Suranata teh tua kampung Desa Maruyung baheula. Waktu kerja di tua kampung Desa Maruyung eta desa teh kungsi dijorag ku rampog. Tapi teu bisa dicangkalak. Nya harita tua kampung Ki Suranata anu kapapancenan kudu newak rampog. Sarta manehna janji mun tacan beunang moal balik deui ka lemurna. Ti mangsa harita Suranata nuluykeun lalampahanana nuturkeun inung sukuna. Lumampah ka daerah Pakidulan. Nu akhirna anjog ka daerah Gunung Windu. Nu gerdegan keneh leuweungna. Sabada apruk-aprukan neangan rampog nu ngaranjah Desa Maruyung. Nu ayana ditutugan Gunung Windu. Kebeneran teh aya tangkal Kiara anu kacida gedena. Ngan eta tangkal Kiara teh aya Bongbakan. Ti mimiti nama Ki Suranata teh ngareureuhkeun cape asup kana Bongbak tangkal Kiara. Lila-lila Ki Suranata ngarasa leuwih betah cicing di dinya. Sarta terus we tatapa meseuh ilmu lahir batin. Nu sanggeus sawatara taun ngadegeun padepokan Kiara Bongbak. Nya manggihan dua budak Atmaja jeung Atmaji. Akhir-akhir eta dua budak teh dilani jadi Surawani jeung Surawana. Nyaeta nu samemehna Ki Suranata puput umur ajal perlaya lantaran ku kakolotan. Ki Surawani jeung Surawana teh arinit ti padepokan Kiara Bongbak. Lumampahna sakaparan-paran sarta anjog we ka daerah Cibeureum. Nu saterusna papisah lantaran beda kahayang. Ki Surawana milu jeung babaturanana nepi ka kasohor jadi begal, tukang ngarampas harta banda nu ngaliwat. Nepi ka jadi rampogna. Sabada kawin karongeng, boga anak nu katelah Sutamana. Ari Ki Surawani henteu milu jeung adina Ki Surawana. Tapi manehna mah terus we nuturkeun Ki Bahari anu boga padepokan di Kuta Genggelang. Nya di padepokan Kuta Genggelang Ki Surawani meunang didikan lahir batin anu leuwih jembar dina elmuning bitotama. Tangtu bakal leuwih punjul batan adina Ki Surawana. Atunya kitu deui dina elmuning hirup sasat kacida dipuhitna. Dan nya kitu. Memangna zaman harita mah sagarupa teh kudu dibeli ku puasa atawa tapa di tempat suni anu sanget. Dah kitu nyai lalakon aki teh. Cek Ki Surawani bari ramisak
Kawasna bae kagagas kula lakon manehna pribadi sarta inget kanu jadi dulur anu geus puluhan tahun tepat tepung. Ari Asmarani ngadenge lalakon nu didongengkeun ku Ki Surawani teh. Tadi nama ngan ukur semet olohok bengong. Tapi sanggeus yen ieu aki-aki teh lanjeukna nu jadi akina pituin, ngan brok bae nyuuh kana dampal sukuna Aki Surawani. Aki, punten abdi teh. Tadi parantos luka kelanyap ka Aki. Saresna abdi teh. Incuna Aki Surawana, putrana Abah Sutamana. Pokna bari sumegruk. Sarua be, Asmarani oge ngumbar cimata. Dumeh anu teu disangka-sangka, bet papanggih jeung sasatna nu jadi akina keneh. Karsaning Gusti Allah. Nyai ayeuna patepung jeung Aki. Geus. Tong kitu Nyai. Heg, hudang. Hayu urang ka saung. Ceuk Ki Sutawani bari nyengkatkeun Asmarani. Sarta ditungtun diajak ka jero saung. Kitu deui Ki Bagira oge nuturkeun bari hatena dibarung ku kakaget anu pohara. Kanca dangu sadayana kulantaran mangsa geus reup-reupan poek. Layung nu tadi ngempur geus ganti jirim jadi ngabeleg-beg mega hideung. Hawa kacida nyecep tirisna. Ki Bagira mah terus be mirun durukan hareupeun saung. Tiluan harita ngariung durukan. Najan hawa kacida tirisna teu pati karasa kawantu hanet ku durukan anu ngababela. Tapi akhirna Aki teh di daerah ieu. Dikawit iraha Ki. Asmarani mimiti ngajak ngawangkong. Kitu teh mah. Manehna oge panasaran. Hayang nyaho dongeng satuluyna. Sabab nu kadenge tadi ceuk pangrasana mah asa tacan tamat. Memang pinter. Incu Aki teh. Sa ngaran Nyai teh. Eta geuning ceuk Ki Bagira mah. Dewi kitu. Ki Surawani ngahehe. Nuhun, Mamang Bagira mah nyebat ka abdina teh Dewi. Dari ngaran abdi mah nu dipasikeun ku pun Aki teh Asmarani. Bukan naon margina mah pangna dipasieun wasta Asmarani. Ceuk Asmarani bari ngadeangkeun dua dampaleungeuna kana durukan tihul. Halus ngaran mah. Cocok jeung rupana. Keur geulis teh leber ku awanen. Bisa jadi eta ge ngaran teh ngandung harti. Kawasna mah aya lalakon anu tacan didongengkeun ku Aki kahidep. Ngan Aki mah tadi waktu Dewi ngulinkeun pedang dinagerakan titiran Mui jeung jurus gugur gunung. Anu memang eta ilmu teh sarua padawarahan Ki Suranata ti padepokan Kiara Bongbak. Katambapan Dewi sorangan nyebut Ki Surawana. Tah ku kitu teh stag be tang tu Dewi teh aya sangkut pautna jeung Ki Surawana adi Aki pituin. Ieu teh pan nu geus puluhan taun tetepung. Di mana ayeuna matuhna Ki hidep teh Dewi. Ki Surawani antukna nalengteng kaayaan nu jadi adin. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun.
Dicarita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.